Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annal asla wal usasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Alhamdulillah ala syukur ni'amillah dinadangan ieu urang sadaya anak diijad ku Allah Ta'ala tiasa kempel ngariung pulung di tempatan tiasa patepung lawung patepang wajah tiasa mujalah sasarangan tiasa musobahah sasarangan tegas nama tiasa ngalaksanakeun silaturahmi pamugi sadayana ditamih-tamih ilmu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Sholawat wa salam anu parantos dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda alam komando alam bibit alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kepada kulawargina kepada sahabatna kepada tabi'in tabi'itna kepada ulama salaf ulama khalaf ajma'in yakni dugi ka urang sadayana anu turut tumut pamantena kalawamu sabenar-benarna. Dulu-dulu sadayana anu sami hadir dina ieu saah langkung ti payun ngaturkeun nuhun ka Bapak MC anu parantos ngareurewas kasimkuring dina ieu saah anu parantos masihan waktosna kanggo cumarios walau aya sok sanajan sakecek langkung ti payun anu dipika hormat apa kalih umi oge keluarga sadayana oge nu dipika hormat sadayana jamaah tatamu para ustad ustadah para ajengan anu sami hadir dina ieu saah anu mana simkuring dina ieu saah salaresna mah teu aya persiapan kumargi tadi nama bade dikamangdiankeun hanca teh ngan dia nyumput kade emang dia tong nyumput ya di absen wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala ta'qilun. Allah Ta'ala ngadawuh na Quran wa fi anfusikum afala ta'qilun naha teu dimangarti naha teu dikanyahokeun naha eueuh nu nepikeun dina perkara anu diwajibkeun ku Allah Ta'ala nyaeta ma'rifatullah. Sakumaha Allah Ta'ala ngadawuhna Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ma'rifat Allah tauhid ar-Rahman iman ar-Rahim Islam. Jadi prakan ibadah teh kudu pentes heula ka Allah. Eta bismi ma'rifat ya. Oge dawuh junjunan fa'lam ayuhan nas anal asla wal husasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Jadi kudu bentes heula ka Allah na samemeh urang
ibadah bisa pahil penghadapan tapi kan kakudu ngarti hijina holik hijina makhluk bisa pahili hijina holik mah hiji lain jirim dua lain warna tilu lain opat lain lima teka kurung hari hijina makhluk mah hiji jirim dua warna tilu cipta opat lima kakurung tah eta mah makhluk jadi kudu bentesna ka Allah nah oge kudu bentesna ka makhluk ari makhluk mana kudu masih wallah anak kabeh oge anu salian ti Allah mah kabeh ge anak wa kudu ala mutaghayyir ai saban-saban alam kabeh oge berubah wa kudu mutaghayyir hadis kabeh oge anu berubah mah anyar jadi salian ti Allah mah kabeh oge anyar dina danget ieu sim kuring panginten bade sakedik ngureikeun kana ieu catetan anu sakumaha disangakeun anu mana ieu catetan teh hitungan anu parantos kahitung dina waktos Isra Mi'raj dina waktosna Isra Mi'raj jadi perjalanan cahaya anak per kilometer per detik teh nyata 288.458 kilometer per detik ini urang ngurai hitungan 288.782.458 teh jumlahnya seberiji bu hitunganana tepat itu bumanya ayo bapak-bapak seberiji sami 20 nyata itu 20 teh negaskeun kana sifat anu wajib ti Allah 20 sifat anu mustahil ti Allah 20 wenang hiji oge sifat anu wajib ti Rasul 4 anu mustahil 4 anu wenang jumlah 50 nyata 50 sifat kena kana hiji nafsiyah kena deui kana panca indra anu 5 beh dituna deui kana 17 rukun itunya janten hiji nafsiyah Allah oge nafsiyah makhluk ai nafsiyahna Allah mah nyata la sabi la eueuh mimiti eueuh jadi Allah teh aya eueuh cek wing eueuh aya jadi aya na kudu bentes eueuhna kudu ben Allah teh eueuh wal awal wal la sabik lala eueuh mimiti eueuh tu datna laisa kamislihi dat mutlak moal bisa digomeng ari makhluk mah sabik lahik aya mimiti aya tungtung jasad sabik lahik eueuh mimiti eueuh ruh sehingga wujud lagi nya tina abduna abdi naon majaji abdi hidopi abdi bantuan manglalan abdi hidopi kabagi dua nyata aya abdi insun deweki aya abdi insun sadoyo nyata eta mah bangsa ruhaniun jadi ruhaniun teh ya saluna ka anu ruh teh kabagi du anu sae berarti eta teh golongan mala anu awon eta teh golongan iblis dan aya ti urang aya jo ningali batur teh ngewah gitu aya berarti eta teh boga belah mana eta jo resep gitu aya jo bogoh aya sifat manusia ya jadi ya saluna ka anu ruh jadi ya
sifat manusiawi begitu jual aya rasa jual aya mewah gitu ya, tapi kurang kudu diilmuan ya, resepna kudu karena Allah, mewahna kudu karena Allah. Pada orang ya huirihi wasarihi minallahi, saya tisaha awal namun orang dibaparin akal ku Allah Ta'ala, al-aqlu fi qalbil mu'minin yufarriqu bainal haqqi wal batil. Lamun diberi kurnia iman ku Allah bisa ngabedakeun antara hak jeung batil. Saya teh ku Allah, awan oge ku Allah, kan urang kudu boga pamilih. Nah hayang nu saya hayang nu Allah tuh, jadi nafsiyah ya, jadi kena nafsiyah sifat anu 50 sifat yang ditarikan hiji karena nafsiyah eta nafsiyah hiji ti holik oge nafsiyah timah oge hirupna ge Allah mah teu nganggo ruh, ari makhluk mah nganggo ruh, oge teu sakur anu hirup makhluk nganggo ruh ya, seueur lah contoh-contohna seueur. Oge salajengna 782 ayat 7 jeung 82 teh jumlah 18 sehingga anu dipelajari ku urang sadayana nyaeta 18 qiraat oge 12 pan nu mana 18 toriko urang cobi-cobi diurei sakedik-sakedik. 18 toriko teh nyaeta kana latifah hiji latifatil qalbi ruh sirri, terus sirul hofi sirul afa nafsi, terus wahana opatna kalemesan anasir anu opat. Jadi di mana-mana keluar cahaya koneng dina latifatul qalbi maka kana latifatul qalb lagi cahaya, di mana-mana keluar cahaya beureum dina latifatul ruh maka kana latifatul qalb lagi cahaya beureum, di mana-mana keluar cahaya bodas dina latifatul sirri maka kana latifatul qalb lagi bodas, di mana-mana keluar cahaya dina latifatul sirrul hubbi hideung maka kana latifatul qalb lagi, di mana-mana keluar dina latifatul ahwa hijau maka kana latifatul qalb lagi he. Eta jumlah sebiji 10 anu dalapan deui ti mana ari anu dalapan deui mah nyaeta persambungan ti ibu sareng tirama. Jadi dina sabadana Nabi Adam melalui madi wadi mani manikum, madi wadi mani manikum tirama jadi sumsum balung urang lamat, madi mani madi wadi mani manikum ti ibu jadi getih daging kulit bulu. Jadi bade pamegat bade istri ya, bade pamegat bade istri luar mah istri gitu. Jadi anu diriwayatkeun dina waktu Isra Mi'rajna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu waktu di jahanam ningali seueur istri teh kumargi rek istri rek pameget luar mah istri nyata kulit daging getih bulu. Laman lebet mah rek istri rek pameget oge lebet nama pameget nyata sumsum balung urat lama. Nah jadi we 8 persambungan ti ibu jeung tirama teh adalah 8 10 jeung 8 jadi 18 tah 18 toriko teh eta nya tirama getih daging sumsum balung urat lamat ruhna nafsani ti ibu getih daging kulit bulu ruhna jasmani. Jadi persambungan ti ibu sareng tirama jadi urang teh eta 18 torikoh teh perjalanan 18 torikoh teh nyata persambungan ti ibu jeung tirama. Kholwatanana mana Robaniyah teh mana ilmu teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga tarikanana satariah dipalih kenca urang bari ngapalkeun la ilaha illallah itu seberapa kali la ilaha illallah seberapa kali la
illallah, la ilaha illallah. Tahu tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seberapa kali? 24 kali. Muhammad ya kalau ini ya Muhammadur Rasulullah Allahu haq. Eta naon? Sata ya anu tirama mana qadiriyah gitu unggul gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling mana ya? Paling katu kadang bisa dilihat apa dia kenca gitu. Katu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta begitu di kita. La ilaha illallah, la itu asal gitu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata tempat-tempat Muhammadur Rasulullah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Muhammadur Rasulullah. Tidak usah la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah tadi. Muhammadur Rasulullah itu berarti persambungan tirama oke persambungan ibu. Jadi kedua anak lagu sabelah kena boga awak sabelah. Iku dua kudu kuplitnya istrina nyaratuna nya ya tuh gitu. Sama tadi eta anu nyandung eta nyandung eta madi wadi manikum jadi pipa megat itu megat jadi sum balu urat lama jadi 40 ti istri madi wadi manikum jadi getih daging kulit jadi 40 eta sama 40 bidadari 40 satria nyandung terus tambah belas dari kode gitunya sanes mapaya dasar itu Beritijaniah Akmaliyah segala bila satu itu jadi perjalanan lu disebat 18 stoiko ternyata persambungan tibu sareng tirama keras satu dikit padahal itu terus ada itu gambar kumaha ibu-ibu ya mah ibu-ibu mantap bola tuh bapak-bapak terus jadi menghujah teh payunan mana payunannya ngan saya nama ulah ayah hujah saya nama ulah ayah hujah si ele tuh betul 4, 5, 8 jumlah 17 kita katakan tadi 17 rukun tadi kupagaosnya kantenan atuh di dia aya anu fitri kedua anu fitri nanya 17 teh itu jumlah ayat Quran teh 6.230 genep ayat terus hitung terus kan alhamdulillah gitu mah atas abdi 6.2 tak biasa nyebutkan gitu jadi di pisah-pisah lah ya 6.2 hakirangan anak kelas lah oke saya waktu setelah ditulis oke ayat nu menyatakan 6.620 ayat tapi fakta nama 6.2 fakta soalnya itu percantan itu punya lirat genap serupa gaus tadi jadi 24 jam jadi sehari semalam 24 jam melaksanakan sholat 17 rukun
17 rukun eta 17 rakaat hasil daripada Isra wal Mi'raj. Oleh-oleh tugas kan itu oleh-oleh mau manutar sepuluh tugas di Allah Ta'ala anu dipaparinkeun ka mantena oge ka umat mantena nyaeta sadinten sawengi teh 17 rakaat dohor 4 berterima kasih dipaparina sampean 2 pandangan nikmat teu tiasa ka dieu ngalengkah nikmat teu syukur ka Allah. Jadi ibadah teh ka Allah teh naon? Syukur atau mere? Syukur. Tuh jadi kudu betes ka Allah teh kitu. Bismi ma'rifat teh jadi ibadah ka Allah teh lain berarti mere tapi bersyukur oke menta ibadah ka Allah. Lantaran tadi ulah menta kasadar ti ka Allah. Ari buktina kata tangga sok menta jadi kudu dimakrifkeun heula menta ka Allah terus menta ka datang da geuning kahartina Allah teh melalui utus lamun Allah teh utus kira-kira kumaha ngabedegel atuh eta mah lain Allah maneh ngabedegel pan Allah mah lain diri lain warna lain cipta lain lebat teu kakurung pujaman jadi Allah mah teu nempat di alam namun tetepi di alam Allah beda gitu udah tinggal mana biar tempat di alam Allah mahnya sih kami mundur saat gitu sholat harinya berterima kasih di peparinan pandangan 2 sampean 2 dur sholat asar 4 rakaat alhamdulillah ya Allah alhamdulillah abdi nembe parantos ngalaksanakeun netepan asar 4 alhamdulillah ya Allah parantos dipaparinan soca 2 cepil nikmat syukur ka Allah syukur ngeujeul pangna wajibna salat eta berterima kasih karena kurnia di Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib 3 rakaatnya mi alhamdulillah ya Allah alhamdulillah abdi nembe parantos netepan maghrib 3 rakaat alhamdulillah parantos dipaparinan 2 liang pangabu hiji cangkeum nikmatnya kopi lebat kopi rokok aya bekal bete aya nyumput ka tetangga ada yang musrik Mang Dian seri kan Mang Dian dipanggil ke ku MC alhamdulillah ya terus eta terus kitu terus syukur ka Allah gitu alhamdulillah ya Allah abdi nembe parantos di paparan netepan maghrib 3 rakaat alhamdulillah ya Allah parantos paparina 2 yang pangamu hiji cangkem namanya kita istighfar astagfirullahaladzim ya Allah moga Gusti ngapunten kana dosa agung dosa alit dosa nu dihaja dosa nu teu dihaja dosa nu teu karasa oge nu karasa nanggukeun halal osok tara terus we salat Isya 4 rakaat alhamdulillah ya Allah abdi name parantos netepan Isya 4 rakaat alhamdulillah ya Allah parantos dipaparinan getih daging kulit tulang getih daging kulit tulang jadi lamun teu salat Isya tadinya kumaha jadi hitut jadi lama ngalumuk as-salatu imaduddin ngalumuk tiangan tulangan dur sholat subuh wah ini subuh materi alhamdulillah ya Allah abdi nembe parantos netepan subuh 2 rakaat alhamdulillah ya Allah parantos dipaparina jasad sakujur sareng hayat karena behdieun aja karena abi umi beh dituna karena Adam Hawa beh dituladik karena Allah karena Muhammad majeng syukur majeng syukur jumlah we sadayana 2 salapan 7 salapan 2 4 5 8 jumlah 55 teh tuduh kana surat ar-rahman teh eta kasih sayang tuh erek nu iman rek nu teu iman rabbil alamin tetep ku Allah
diurus pangitan disimpuri micak kudu sakitu insyaallah pada ditauqidan kudu sabadana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.